Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ngalajengkeun hanca kitab Al-Hikam halaman 52. Payaqulu laukan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Payaqulu teras nyarita murid laukana kana lapar laukana hada suada bin ilaih laukana lamun bukti naon hada ieu i'tirad su'a adabin eta goreng tata krama lakoto'a tah yakin bakal megapkeun hada al imdada kana pertulungan al warida tegesna anu datang alaya kakuring min hadratil haqi tipayunan Allah subhanahu maha suci hak wa aujaba sareng netepkeun hada al ibada kana ngajauhkeun aibu ditegesna jauhna kuring anhu ti Allah bi adami huduri ku teu hadirna ku teu ayana hadir kuring ma'ahu sartana Allah wahada sareng ari ieu aujaba lazimun eta anu tetep lima pikeun perkara qoblahu anu tetep ma dina samemehna hada pakod maka nyata ai inna makana tegesna pastina bukti naon zalika itu yakulu laukana hada suadabin minal jahli eta tina kabodoan li anau karna saestuna i'tirad qad yaqta'u eta terkadang megatkeun i'tirad al madada kana pertulungan anhu ti murid min haitsu la yash'uru tina sakira teu ngarasa murid walau lam yakun jeung sanajan tebukti min qat'il madadi eta tina megatkeunana pertulungan anhu ti murid naon ilaman ul mazidi kecuali kacegahna kana tambah ai ziyadati tegesna tambah minal madadi tina pertulungan lakana tahtang tubuk tinaun dalika itu manul mazid kafian eta anu cukup fikot il imdadi dina megatkeun pertulungan wakot sareng ari megatkeunana imdad mabdaul hijabi eta kawitanana dihalangan fa idza btudi'a tah eta di mana-mana dikawitan bihi ku hijab naon al mazidu tambah walam tatadaroku sareng teu nyusul hu kasih murid naon rahmatullahi ta'ala rahmat Allah ta'ala bil hali dina pada harita kana tah bukti naon dalika itu lam tatadarokuhu mujiban eta anu netepkeun lisukutihi kana gugurna murid min ainillahi tina pangriksana Allah wa wuqu'il hijabi sareng tibana hahalang ala qalbihi kana hatena murid wa tabadzulil unsi sareng gagantina betah bil wahsyati ku gelisah wa qad yuqamu jeung terkadang ditetepkeun murid maqama al budi aipi maqamil budi tegesna pim maqamal budi dina martabat jauh aipi maqamil budi tegesna dina martabat jauh wa huwa sareng ari murid layadri eta teu uning ngamurid walau lam yakun jeung sanajan teu bukti
min iqomatihi eta tetep tina netepkeunana murid maqamal bu'di dina patempat dina martabat jauh naon ila ayu kholia kecuali yen nguculkeun atanapi ngalepaskeun Allah ka anjeun wama sareng kana perkara turidu anu ngamaksud anjeun kana emak bi ayu salito ku yen ngawasakeun Allah nafsaka kana nafsu anjeun alai kang ngelehkeun anjeun wayamna sareng nyegah Allah nusrotaka kana nulungan anjeun alaiha ngelehkeun nafsu lakana tahtang tubukti naon zalika itu ayu kholiyaka kafian eta anu cukup pilbu di dina jauh fa inadalika karena saestuna itu ayu kholiyaka mabdaul hijabi eta kawitanana di halangan wamani unjeng anu nyegah lil qalbi kana hate ani duhuli tina asup fi hadrati rabbi di payuneun Allah subhanahu maha suci Rabb wa min isaatil adabi sareng eta tetep tina sapalih gorengna tata krama ma'aba dinasi sarta sawarena manusia ma ari perkara zakaro anu parantos nyarioskeun musonib hukana emak biqaulihi kudauhan musonib lapad ida ro'aita abdan ida ro'aita di mana-mana ningali anjeun abdan ka seorang hamba aqoma netepkeun huka abdan saha Allah Gusti Allah ay ja'ala tegasna ngajantenkeun Allahu ka abdan ko iman kana tetep biwujudil aurodi kalawan ayana pirang-pirang wiridan bi an adharo kuyen ngadohirkeun Allah hak kana aurod min huti abdan wa adama sareng ngalanggengkeun Allahu ka abdan alaiha kana aurod ay ja'ala tegasna ngajantenkeun Allahu ka abdan mudawiman kana anu ngalanggengkeun alaiha kana aurod ma'atulil imdadi sarta lilana pertulungan ayal maunati tegasna pertulungan watai siri sareng ngagampangkeun wasor bisyawagili sareng mengkolkeun pirang-pirang anu nungkulkeun alati anu tusgilu nungkulkeun ielati huka abdan anil qiyami tina ngalakonan biha kana aurod wal muradu sareng ari anu dimaksud bitul lidzalika ku panjangna imdad kulila na imdad tawalihi eta tuluy-tuluyna itu zalik alaihi ka abdan ma'atuli zamani sarta lilana zaman patuluhu ta'ari lilana imdad bituli zamani eta kulilana zaman alladzi anu yahsulu bakal hasil imdad bihi dina zaman wahadihi sareng ari ieu maunah wa taisir sifatul ubadi eta sifatna pirang-pirang hamba wazuhadi sareng pirang-pirang jalmi anu zuhud fala tastahkirona tah ulah ngareken hina saestuna anjeun makana perkara manaha anu parantos maparin hu kana emma ay atau tegasna maparin hu kana emma kira-kira lah tuh kan angkat lah YouTube saha maulahu pangerana abdan wa alala sareng elatan musonib
al istihqoro kana ngareken hina biqaulihi kudauhan musonib li annaka ay liqaunika li annaka karena saestuna anjeun ay liqaunika tegesna karana buktina anjeun lam taro eta teu ningali anjeun alaihi di abdan si mal arifina kana cirina jalmi ma'rifat ay alamatahum tegesna ciri na arifin pirang-pirang ciri na arifin min tarkil ikhtiari buktina tinggal na milih wal baro'ati sareng lulubaran minal hududi tina pirang-pirang bagian wal irodati sareng pirang-pirang pamaksudan wadawamil huduri sareng langgeng na hadir bayna yadayillahi di antara payunan Allah wala bahjatal muhibbin sareng teu kaalusanana jalmi anu mikaresep kabeh wahia sareng ari bahjah maeta perkara ya'lu anu ngaluhurkeun ma hum kamuhibbin min syawahidil mahabbati buktina pirang-pirang saksi mikaresep wa athariha sareng pirang-pirang bekasna mahabbah fa inna mahabbatallahi maka saestuna cinta ka Allah ida tamakanat eta di mana-mana tumetep mahabbah minal qalbi tina hate dhaharat maka zahir naon atharuha tapakna mahabbah alal jawarihi kana pirang-pirang anggahota badan kadawami dzikri saperti langgeng dina zikirna ka Allah wal musaraati sareng gagancangan limtisali awamir limtisari amrihi kana turut pirang-pirang parentahna Allah wal ummi sareng lolong an ghairihi tisalianti Allah Paistahidu tuluy nya abdan seorang hamba teh pihidmati dina taat ka Allah wa yataladzadu sareng enak-enakan si abdu bimunajati kumunajat ka Allah wa yu'thiruhu sareng milih abdan huka Allah ala kulli ma manderikeun sadaya perkara siwahu anu salianti Allah tuma alala telas ngelatan musonib adamal istihqori kana eueuh nangareken hina biqaulihi kudohan musonib sakitu lah wallahu a'lam.